Iya pak, lahan untuk dijual na ya sawah. Iya kira-kira kabehna aya sabaraha metereun? Dek, aya meureunnya? Ieu 500 meter mah. 500 lain 700. Boleh bisa diukur dulu nggak pak? Be ukur. Mana ukuranna? Aisyah ngajakan nyukur nih, nyaon kayak ieu nu nanyakeun taneuh. Ayo pak, kita ukur aja sebelah sana yuk. Ayo. Mana teh ukuranna? Terus yang ngajak nyukur deui. Ya, Rok, kita ukur. Ya, kita ukur. Tanana. Ya, kita cekel deh, Rok. Kita ukur. Top, Aisyah anu ukur taneuh apa nu ukur kusen ieu? Tenang, Pak. Ini ukurannya panjang kok, panjang banget. Sudah, Pak. Semuanya total ada 5 meter. Aduh. Pusing gua malus. Stres. Masa ngukur pakai ukuran kayak gitu? Itu buat ngukur kusen. Hihihi. Oke, deal ya. Be, kadis ya. Naon saman? Kadi guys, kadi. Naon sih anggur aing? Sadek bung nuar ieu tangkal sigon. Waing dibere lah, cepe mah. Oh, gope. Siap gope mah dek aing. Tangkalna deket tangkal kelapa. Ieu gampangna ieu. Ya. Berang-berang makan ketupat, gaskeun. Enggak poho, ke tangkal kelapanya. Oh, iya berinya tanggal kelapa na yuk. Tuar poing lah. Iya lainnya tanggal kelapa na. Anu tadi cek jaru tadi tuar teh. Woi, nitan saha nuar kelapa aing? Saya ngomong naon sih dipantak pakai kampak kok. Iya mas nita aing tadi duit aing geus ku aing ya. Jadas sial lamot tuar bae kelapa aing. Ya saya hang mah bagi dua aja aingnya kurang nuar bareng-bareng bae. Kesian bagian nyenso aing nuarna. Iya kelapa aing. Jadas sia. Atung geus. Setede cicing jotos ku aing. Kampak si kuing lah. Ngeganggu aing bae lah.